Kangjeng Nabi lamun di dunia hayang tentrem, aman, senang, tuturkeun jelema nu opat. Lamun aya opat macem di negara tentrem aman. Kanjeng Rasul diutus ku Gusti ka alam dunia, titah nyampaikeun risalah, nyampaikeun amanah, jauh di pasar Kemis ka Mekah, jauh jarakna jauh, lalakona tur masakna geus jauh, tapi sinar Kangjeng Nabi na luar biasa. Kaluar biasaan sinar Kangjeng Nabi, teu pernah aya urang ngadenge di pasar Kemis nu ngahina Kangjeng Nabi jauh. Tapi lamun urang ngadenge di Denmark, ngadenge di Polandia, ngadenge di Perancis, ngadenge di Amerika, di Inggris, Kangjeng Nabi selalu dicaci maki di pasar Kemis. Masya Allah, boro-boro Kangjeng Nabi Muhammad Ahmad Jenge diagung-agung di urang. Hebat itu pasar Kemis. Mual kata pasar Kemis. Wa nazala Muhammadan benes. Luhur. Ajenting dukun. Salah Muhammadan. Ulah coba-coba urang ngahianati Gusti Allah. Ulah coba-coba urang ngahianati Kangjeng Rasulullah. Cilaka. Al-Quran geus kajelaskeun, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum in kuntum ta'lamun. Wahai jelema-jelema nu iman, ulah coba-coba maraneh kabeh ngakhianati Allah. Ulah coba-coba maraneh ngakhianati Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah coba-coba maneh ngakhianati amanah-amanah. In kuntum ta'lamun wa antum ta'lamun, pan maneh teh nyarah wa antum ta'lamun, maraneh jauh bahwa ngakhianati Gusti Allah jahannam. Ngakhianati Kangjeng Rasulullah jahannam. Ngakhianati amanah-amanah jahannam. Urang geus jauh nu mantak di pasar Kemis mah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Eueuh nu kadenge ngakhianati Gusti Allah, eueuh nu kadenge ngakhianati Kangjeng Rasulullah. Aman, damai, nikmat hirup di pasar Kemis mah. Geus can ka sorga ge geus asa di sorga bae. Nikmat. Iyalah keistimewaan negara pasar Kemis. Mantak cek Kangjeng Nabi, lamun di dunia hayang tentrem, aman, senang, tuturkeun jelema nu opat. Lamun aya opat macem di negara tentrem aman. Nomor kahiji, lamun jelema nu nyekel hukum bisa negakeun hukum secara adil, bakal nikmat hirup di negara eta. Nomor kaduana, di mana-mana para pemimpin bener-bener
mimpin rakyatna kalayan teu zalim. Nomor katilu kiaina ulamana laluhur ilmuna tur teu neuleuh kana dunia. Nomor kaopatna para pedagangna jala lujur tah mun nu opat eta di negara aya geus teh nikmat jasa. Sedengkeun di pasar Kemis papan alhamdulillahirabbil nah alhamdulillah naon eta aduh barang Kangjeng Nabi ceramah eta nyampaikeun eta di zaman Kangjeng Nabi mah setan teu kuat ngalawan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi pupus langsung dicekel ke khalifahan ku Sidina Abu Bakar Siddiq, mulai setan ngayakeun musyawarah. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq aya dilanjut ku Sidina Umar, musyawarah para setan geus makin luar biasa. Begitu Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, setan geus mulai ngayakeun sidang. Begitu di kepemimpinan Jokowi, setan langsung turun ke negara Pasar Kemis. Iblis raja setan ceramah, persis kos Habib Rozak ceramahna tadi. Make nyanyi heula, gitulah setan. Di mana bae setan malah mondok dakwah make nyanyi heula, selalu kitu bae di mana bae. Golkar dek pawai pasok nyanyi henteu tah. Sa nu kamari teh biduana geura sakar. Lain hehehe. Goblok meureun. Sebutkan biduana saha? Ayo sia mun teu disebutkeun burut sia. Haji Maman. Geus pugu Golkar mah memang biang jahanam. PKB make biduan PKB tolol. PKB kamari keur di rajeg teh biduanna sakara beb. Beb sakara beb. Sial jakabi betul emang sial tuh biduan mah. Petilu ge make biduan sarua. PDI atuh kok mau PDI mah teh mah jadi biduan kabeh. Jadi jurig kabeh. Nah, geus teh makajeun ieu keur carita setan mah resep nyanyi. Tapi ya Habib tadi lain nyanyi ngawih tah mah. Eta tadi naon ngaran cai nu ditunai esan gari seragu bahaji seragu ya sadakir sadatangna beres sama paling 20 menit deh 10 menit deh ya lo setan datang raja setan pidato tempat pidatona hiji di Puri ulah kenceng-kenceng nyebut Purina deket imah aing. Aduh sial jasa ta Puri pakai musyawarah setan eta di dinya. Nomor kedua di Cikupa mah naon kareh tuh dasarna sia masuk ka ditu meureun. Aing jeung nyebut sia geus nyaho. Bismillah. Cek setan, saudara-saudara setan yang berbahagia. Waduh, siapa setan berbahagia segala. Jangan biarkan para ulama dakwah
dan jangan biarkan para wali-wali dakwah, jangan biarkan para ustadz dakwah untuk menegakkan keadilan, kejujuran, kepiawaian. Kalau saja ulama dan wali dibiarkan, nanti umat pada ikut wali, ikut ulama, kita di neraka dengan siapa? Kita harus punya wawasan ke sono. Cak setan. Di sono nanti kita sama siapa? Dengan demikian, saya jauh-jauh dari planet sana ke sini ini membawa 4 bendera. Pertama, bendera ini supaya ditancapkan, tancapkan siap. Yang para penegak hukum tancapkan bendera kezoliman, supaya hakim jeung jaksa ulah mutuskan hukum nu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim, tancapkan sia. Nomor kedua, bendera jang para pemimpin, teudeun ku sia di istana, teudeun ku sia di MPR, teudeun ku sia di gubernur. Di Banten mah geus teu kudu di banderaan, can balik nyanana ge. Haji Maman bagaweana tah. Teudeun di kabupaten, teudeun di kecamatan, teudeun di balai desa usia. Bendera ieu adalah bendera kezoliman 2 kali lipat tibatan bendera hukum. Picik ngaranna ge. Buda tulisanan bendera picik. Hebat eta, iblis jeung bendera. Warna benderana naon eta ari taman? Aduh, asana beureum meureun teh bendera. Nomor katilu, cak setan tancapkeun ieu bendera di para pondok pesantren, di kiai-kiai, supaya kiai ulah lempeng ngatur hukumna, ngabejakeun hukumna, jeung caritaan kiai teh supaya dicampuran ku urusan nafsu jeung dunia. Bila perlu kiai nak kawinkeun jeung simbah ku sia. Asal ceramah bere awewe, asal manggung kori-kori bere cewek, kiai-kiai bere ku sia. Masya Allah, orang geus aya ti dituna sial ta setan. Jaka aing macan aya ta setan. Maksudna nu ngawinkeun gitu. Nomor keempat, ieu teudeun bendera di toko-toko, di pedagang di pasar, supaya para pedagang ieu ulah jala lujur dagang. Nah, disebut liwaul kidhib, bendera bohong. Dan gue siap obat ya. Awas, aing sebagai pemimpin setan yang bernama Raja Iblis, aing dek balik ke singgasana. Cuman tetap aing memantau perkembangan bendera nu kusia ditancapkeun, coba berpengaruh atawa henteu. Lawan kusia kiai-kiai, lawan kusia wali-wali. Teu ngarti aing masia, lamun masih kene aya jelema salat teu ngarti aing. Mun masih kene aya pemerintah jujur teu ngarti aing. Mun masih kene penegak hukum beres ka hukumanna teu paham aing mah. Mun masih kene aya pedagang anu masih kene lurus jeung jujur, sia digorok ku aing. Cak raja setan, pohara teh raja setan. Ya Allah, ya Rabbi. Nu mentek kula liwat ka kecamatan aya bendera setan, wer. Liwat ke balai desa aya, wer. Eta aneh di RT ge aya deui. Heuh ban RT mah leutik. Aya di RT. Ya Allah. Kedua sana balik terus gitu. Teu kuat atuh kula deui. Sakieu bae nya urang ngadoa.
lamun tadi dina Al-Qur'an awas hati-hati wahai mukminin wahai mukminat la taqulullaha war rasul ulah ianat terhadap Allah ulah ianat terhadap Rasulullah wa takhunu amanatikum ulah ianat terhadap amanah kade justru setan sabalikna hianati Allah hianati Muhammad hianati keamanahan sabaliknya setan mah nu matak dakwahnya lah terus bae kiai can hudang jam 3 jam 3:30 jam 4 subuh setan mah di pasar geus ge bae di toko emas hajian geus diuk we di dinya nyana setan terus merebet bae ka dieu tadi Joko naon ngaranna eta teh toko-toko di dieu supermarket eta Alfamart dirinya mu budaya teman setan di Alfamart darariu bae setan nungguan abeh teu balener jelema kiai mah sekadar setahun sekali ngajina di dieu setan mah unggal poe soal ka dieu nunduk salat ngaharewas paling sendal paling hayu sapaling paling asal ke Alfamart ulah jujur teuing sih mereanana asal datang kobo di pasar kumis madrinya timbanganana masya Allah timbanganana dikurangan 2 on letik teuing cek setan 3 on kuranganna letik teuing 1/2 kilo bae geus kuranganan setan mah kitu bae. Habib datang Habib tekanya wanti mamanana ya Habib ya mah Habib kerukut nimanyana setan loba jasa ngitungan karung 100 kudu jadi 80 bete sial tah setan aduh Gusti Allah ngajina santai sore aduh. Tetapi para sahabat istimewa para tabiin istimewa salah satu tabiin aya nu ngaran Yunus bin Ubaid nyana boga tempat eta kedaina tokona dieusian ku perhiasan cincin loba jasa di Sungai Dare aya Kalimantan aya Batu Garut aya pohara jasa Kalimaja aya Maya macak ngecek atuh urang memaja perhiasan luar biasa lobana mutiara emas dan lain sebagainya. Yunus bin Ubaid selalu memantau ketika anak buahna jualan nyana engke sok nanya di perjalanan. Apalagi lamun Ki Ubaid tersebut nyaba kebenaran engke di perjalanan mun bali kapanggih jeung salah sahiji nu tos balanja di tokona selalu ditanya kabeneran Ki Ubaid nitip ka adina jeung ka pelayan nu lain mencek ngomong urang mah wahai para pelayan terutama adik kaula ye kula poe ieu rek berangkat harita di Madinah kula rek berangkat ka Syam engke ieu dagangan sing hade
sesuai kenjeng aturan anak nu harga 10 dinar 10 dinar nu harga 50 dinar 50 dinar nu harga 100 100 200 200 sesuaikan jeung harga na ulah dikurangan ulah dilebihan paham paham berangkatlah Ki Ubed sapoe 2 poe ka 3 poe pulang barang pulang geus tereh deukeut ka imahna kapanggih jeung salah sahiji urang Arab nyana katingali mantes balanja di tokona geus sakitu diseto tuan mantes balanja di mana di toko itu meser naon meser perhiasan ieu mutiara sabaraha duit coba ningali mutiara kapaleun eta Ki Ubed nu bogana barang ditembongkeun ku urang Arab ieu sabaraha dieu meuli 400 dinar 400 dinar waduh cek cenah ieu mah balik deui ka ditu balik deui ieu hargana cuma 200 dinar ih cek urang Arab kula mah kajenteng 400 dinar ge geus mantep bae lantaran kula ge pedagang di lembur kula di ditu ieu bisa dijual 500 dinar jadi ku ayana kula meuli 400 geus kauji di ditu dijual bisa 500 dinar teu masalah geus lain gitu tetep ieu hargana cuma 200 dinar mesti balik deui ka ditu cek urang Arab ulah lantes henteu balik deui bae ka ditu balik deui ieu hargana cuma 200 lain 400 kula mah ridho cek urang Arab sanajan ridho tetep balik deui dipaksa eta urang Arab balik deui ka toko begitu balik deui digerokeun pelayana jeung adikna dibejakeun maneh ngajual perhiasan poe ieu ngajual ka ieu kan mohon sabaraha ku maneh dijualna cicing bae sabaraha dijualna 400 dinar harga nu aslina sabaraha coba ieu harga nu aslina sih 200 kunaon dijual 400 nyana nawanieun ieu cek eta Ki Ubed baca ayat suci Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ulah hianat ka Allah ulah hianat ka Rasulullah ulah hianat kana amanah kula ngaamanahkeun harga 200 bae harga 300 bae nah ieu harga nu 200 sanajan wanieun nyana beulina 400 tetep bae 200 bae hianat maneh lamun hianat sihade Allah bakal nyiksa ka maneh kaeta urang Arab baheula tabiin baheula aya nu jualan semodel kitu tah wanieun batur 400 jeung teu ngarasa rugi nyana teu ngarasa kamahalan kulantaran nyana niatna dagang teh ibadah ka Gusti Allah nulungan jeung moal hianat sangkilang kos kitu ge tah kos kitu tah kunyana dibalikeun deui geus ridho ge ya Allah ya Rabbi kula deuk nanya kira-kira di pasar kemis pedagang nu model kitu aya eueuh Mangga Haji Pendi ieu karung hargana teh ngan sakadar 800 hiji karung haju Kumang Haji Pendi dijual ka batur 1.500 padahal mah ku 800 geus aya untungan henteu naon ngan eta hianat ka pembeli nu kos kitu mantap kula mah teu wau jeung Haji Pendi teu beres mah dagangna kos kitu ieu cuman penting mah cek nyarep atuh daekeun bae eueuh masalah ngan di jerona geus aya penganiayaan mantap Cina mah hebat Cina mah urang Islam mah lamun jualan teh ieu hargana sabaraha 500 urang Islam mah jual pokona mah mun laku 700 800 900 1000 salagi laku mah terus we
Cina mente hargana sore 550 mayang. Jadi lamun orang nyaritakeun soal pedagang hebatan Cina dibandingkeun jeung Haji Pendi hianat pengen mah teu beres. Ieu keur carita pedagang beuh nu paling hese jadi calo. Nu paling hese jadi calo. Mang kula ieu boga taneuh mang jualkeun butuh jasa duit. Sabaraha tuh sameterna? Geus ulah hese-hese sameterna 150. Geus basa kitung ke aya di kula urusan eta mah. Geus atuh dipasarkeun ku nyana 300, dipasarkeun 400. Angel jasa kalaku teh kubal eteh gitu teh calo. Angel gara-gara nyana manjang mangga mahalkeun harga kan jadi angel. Urang kan nungguan duit, tah ieu geus hianat tah. Nu mata calo mah nu mangfaat. Coba gedele calo. Sugi deui. Bek. Sugi. Bek. Calo eta kos eta hianat nya. Hianat memperlambat pasaran, hianat geus mah. Titah 150, 300, teu laku 200. Wamen jasa dua teu bebeja deui kana boga nama. Mun bebeja mah eta laku 200 rada deres ieu mah henteu kana bogana tetep 150 dijualna ku nyana 200 nyana geus meunang sameter 50 menta deui kana bogana. Eta calo eta di Palembang. Di Palembang eta. Kan barang di deuleu KTP-na Pasar Kemis ja. Tuang hianat. Urang lamun nyaritakeun tentang hianat ka Gusti Allah geus puguh Kristen jeung Yahudi. Urang lamun nyaritakeun hianat ka Kangjeng Rasulullah tingali untuk orang Polandia, tingali orang Denmark, tingali orang Perancis. Tapi kan ararane orang Polandia mantes ngahianati Kangjeng Rasulullah tiba-tiba manehanana terus ngalamun kajero kamar ngalamun hidayah datang susuk neangan kiai nu bisa ngasupkeun Islam asup Islam ke Mekah tobatnya nak model menghianati Kangjeng Rasulullah nu di Denmark asup Islam sarua. Nah ieu mah keur carita kadengena batur mah ngahianati di pasar Kirmis mah eueuh nu ngahianati Kangjeng Nabi ngan aya ge nu teu salat tan nu teu salat ge eta ge termasuk ngahianat ka Kangjeng Nabi insyaallah ka neraka tah ge aya di pasar Kemis oh iya mah Sindang Jaya lain pasar Kemis lain mata orang Sindang Jaya mah ka surga moal ka neraka mah orang pasar Kemis aya nu kos kitu di Sindang Jaya mah eueuh. Nu hianat ka Kangjeng Nabi Muhammad mah eueuh nganu main gapleh mah loba. Insyaallah tadi ka neraka. Ulah bungsuna ulah beusi kieu pan aing teu ka neraka insyaallah ka neraka. Tuh aya nu ngaminan sia. Asana nyana meureun mah. Ya Allah ya Rabbi aya anu ngahianati ka Kangjeng Nabi mah teu kadenge di pasar Kemis di Sindang Jaya teh aya cuma nu mabok mah ambalaya insyaallah eta ge insyaallah ulah boga kamang-mangan pasti neraka insyaallah temen-temen cak Habib Rojak tadi insyaallah ya kita ke surga bohong ka Habib Rojak ka bohong. Emang nyana pembohong kelas kakap nyana eta. Sakieu we sorga kumaha emang bapana. Buku mararabok ki jelema. Aya nu ngahianat ka Kangjeng Nabi mah eueuh ngan nureuneuh. Memeh nikah di pasar Kemis di Sindang Jaya. Masya Allah barang dihitung kukula ye nu bebeja ka kula bae. Bener ari bae. Nu bebeja ka kula aya nu geus 4 bulan, aya nu 3 bulan, aya nu 2 bulan,
nuka karak jadi doang cenah kumaha kiai jatuh kuna bebeja ka aing sia nu boga kalakuan kos gitu ka Haji Maman tuh bebeja tuh aya nu geus kabingungan ya Allah ya Rabbi kula menyerah dipicung aya dipicung dihitung kuari nu bebeja ka kula 7 nu 4 bulan, nu 3 bulan, nu 2 bulan, nu sabulan 7. Di dia di Sindang Jaya iyalah pasar Kemis belah, Sindang Jaya lah. Pasar Kemis nu bebeja ka kula 11. Ieu nu bebeja doang ieu. Nu bebeja, nu anakna leungit datang ka kamari can balik. Sabaraha puluh meureun. Teu sih ngahianat ka Kangjeng Nabi mah. Ngan eta ge insyaallah kana neraka. Jadi kumaha coba mengkhianati Gusti Allah lain bae mengkhianati cara Yahudi jeung Nasrani, mengkhianati Kangjeng Rasulullah lain bae mengkhianati cara orang-orang Nasrani, orang kafir. Ku urang teu ngalaksanakeun kana parentahan Kangjeng Rasulullah berarti urang geus termasuk mengkhianati. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika anjeunna ngajabat selaku khalifah aya nu nyuratan ti belahan kidul di dalam suratna ya Amirul Mukminin Abu Bakrin Siddiq kami yang jauh dari Madinah mun make bahasa urang kami nu jauh di Madinah anu sangat jarang tersentuh oleh Muhammad Rasulullah. Setelah Muhammad wafat maka anjeunlah nu jadi khalifah, mohon ada perubahan sedikit. Di antara yang kami inginkan perubahan ialah soal zakat, hilangkan kewajiban zakat. Coba eta kakarak datang ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq geus menta dieuweukeun zakat. Nu mantak lamun urang pasar Kemis kuari Haji Maman, Haji Ian, Haji Pendi ngazara rakat beuh tamang surga jasa tamah tuh. Alhamdulillah nyong zakat nyon teh budak. Ieu mah nyebut doang aing mah. Alhamdulillah we asa bae beureun nya ngazakat. Tuh urang Arab baheula geus mentak seperti kitu. Akhirna kumaha? Cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai umat muslimin, siapkan bala tentara perang urang jeung nu nyuratan ieu. Marah si Abu Bakar Siddiq ditepak ku Sidina Umar. Enon maneh halangan kula. Pan urang dititah jihad perang sabilillah teh datang ka ngucapkeun la ilaha illallah. Di mana geus ngucapkeun la ilaha illallah mah pan ulah di perangan. Sedangkeun itu nu deuk di perangan ku urang teh pan ahli la ilaha illallah. Banyak kudu di perangan. Teh bisa cek Sayyidina Abu Bakar. Sebab ieu adalah pengkhianat. Ulah deuleu la ilaha illallahna. Ulah deuleu Muhammadur Rasulullah tapi hianat terhadap Allah, hianat terhadap Rasulullah. Sebab wajib zakat sejajar jeung wajib salat. Ketika manehanana menta dileugitkeun kewajiban zakat pengkhianat wajib di perangan. Coba eta di perangan ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq beusi dianggap pengkhianat di perangan ku Abu Bakar Siddiq jelema anu ngaulahkeun ngawajibkeun zakat. Lamun pamarentah urang kuari ieu pamarentah urang kuari ieu lamun merangan pengkhianat Allah, pengkhianat Kangjeng Rasulullah, beuh termasuk pamarentahna nu kudu dipaehan. Geus, je pengkhianat mah lulu atuh. Maling di lembur mah maling kotok doang aya gubernur. Eta teh pan bapak buah camat eta. Maling. So urang maling. Itu Ibu Atut. Kamari ku Haji Maman di kitu-kitu teh bujurna. Ye. Pamalingan orenganan. Sia di urang boga gubernur pamalingan. Masya Allah Karim. Aduh, untung Bapak Camat urang mah ya alhamdulillah
Pulau Kasir itu sia bupati orang alhamdulillah nyarah bae meureun sia di jerona bunnya homa wallahu a'lam kayalah orang menyaritakeun tentang hianat panjang tah carita dongengna ulah ka pamarentah ka batur ulah ka perekonomian batur ulah ka perbudayaan batur maning ngaragap diri urang sorangan introspeksi urang termasuk pengkhianat terhadap Allah jeung Rasulullah apakah henteu geus datang ka mana urang nuturkeun aturan Allah geus datang ka mana urang nuturkeun aturan Kangjeng Rasulullah sedangkan Kangjeng Rasulullah teh uswatun hasanah geus bae mendingan ka diri urang teu kudu ka batur teh keur carita doang geus datang ka mana ieu urang beusi dianggap jadi pengkhianat masyaallah karim naudzubillah min dzalik di pamarentah mah maling biasa ieu mah DKM masjid maling duit masjid pembloon jasa eta masjid hasbunallah leungit duit ku Haji Pendi atuh lamun teu diterwag mah teu kanyahoan ngan untung diterwag ceknya na ieu mah lain dipaling disimpen diamankeun atuh lamun teu ditanya mah aman mah terus ya Allah ya Rabbi ieu kula sebenarnya dongeng hianat pemerintah khianat ulama khianat para pedagang khianat para penegak hukum ngan kulantaran ieu situasina rencana tinggal rencana kula dek ngaji bab hianat patali jeung ayat eta dan kulantaran ieu situasina merencak Allah ulah hakikatna mah geus bae datang ka dieu bae waduh anu tadi patalina bakalna nyambung jeung bendera-bendera syaiton apakah pemerintah urang akur jeung bendera Al-Qur'an atawa jeung bendera setan aya dongengna apakah jaksa jeung hakim akur jeung bendera Al-Qur'an atawa akur jeung bendera setan apakah para ulama akur jeung bendera Al-Qur'an atawa akurna jeung bendera setan termasuk para pedagang akurna jeung bendera Al-Qur'an apa jeung bendera setan insyaallah engke dilanjut sebab dongengna para ranjang tapi sebenarnya mantep jasa ta dongeng kurangnya geus bisa kateropong asana ya pamarentah kira-kira ieu mah heula keur nanya ye kira-kira ieu mah keur carita encan didongengkeun encan kira-kira bakal nanyana lobaan boga bendera Quran apa bendera setan teu beres ya man teu beres kira-kira hakim ieu mah keur encan didongengkeun encan dongeng-dongengna aya pajak rame jasa ieu mah keur carita kira-kira hakim lobaan nyekelan bendera Al-Qur'an apa lobaan nyekelan bendera setan bingung ya aing mah ya berarti bloon ieu nyana ieu nu bloon pedagang ya pedagang mangkani basar keus loba pedagang kan ya kira-kira lobaan nyekelan bendera Quran apa lobaan nyekelan bendera setan pedagang aduh ya Allah ya Rabbi tukang karung bener geus kasieun nanti heula kasieun rezekina Quran atuh teu bisa dikitu-kitu jangan suara kabeh ge mayoritas 99,9 setan ulama ya bagian ulama ya ku ari kiai ieu mah cek teropongan urang baheula cek teropongan urang kira-kira lobaan nyekelan bendera Quran tak ulama lobaan nyekelan bendera setan kabeh aduh inggis ya tapi insyaallah lain janji iraha deui ke kukula didongengkeunana kulana kurang sehat ya Pak
jadi dicukupkan sakieu ieu mah hiji mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat iman urang, dibere mantep iman urang, dibere tambah keyakinan urang sehingga urang mantep bener jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan ari ujung-ujung nama sanajan bari jeung urang loba dosa harapan urang tetep urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi cek Habib Rozak atuh asal muludan ahli sorga mantep jasa tah geus. Atuh teh mah pemerintah maling los ahli sorga bae asal muludan bae. Hampang teh tah Habib. Ya jadi sakali deui hampura ka ahli-ahli pasar Kemis itu penting urang tingkatkeun ibadah urang ka Gusti Allah, kamantepan urang ka Gusti Allah, nu tatadina urang pati salat supaya Allah jangan gitu ngabiasakeun salat nu biasa salatna qodoan supaya adaan subuh ulah qodoan deh coba diterapkan adaan gitu kene nya lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah urang kayana maca sholawat ulah disangka urang maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta teh ngabentuk jadi malaikat laporan ke Madinah ka ditu. Ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, salam cekang yang Rasul. Ya sholawat di mana ya? Di pasar Kemis. Saha ahli-ahli pasar Kemis. Coba tuh cekang yang Rasul dek neuleuh ka dieu ningali nya set ka dieu. Barang di deuleuh bener. Wow. Ahli-ahli pasar Kemis keur ngarariung. Di deuleuh aya Haji Pendi. Cekang yang Nabi ieu mah tilok maca sholawat bangunan ieu mah ya. Nyaun nyana ge ngambe Kangjeng Nabi teh lamun ka jelema nu sok maca sholawat apaleun sebab sholawatna gebentuk malaikat lapor ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, lamun urang teu boga kayakinan seperti kitu urang sangheuk maca sholawat lantaran Kangjeng Nabi nu nyarita setiap sholawat hiji ngabentuk malaikat lapor ka kaula. Jadi orang makin loba maca sholawat nu laporan ka Kangjeng Nabi atuh loba jasa malaikat apaleun Kangjeng Nabi. Wow, di pasar Kemis loba jasa ye si eta nu sok maca sholawat malaikatna terus-terusan laporan. Tah jadi orang lamun hayang di aku umat Kangjeng Nabi lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya sholawat anu teu meunang ditulis tapi lamun langsung katangkep ieu paedahna mun hayang naik pangkat cepet naik pangkatna mun dagang tereh lakuna sanajan teu dibayar laku nya geus geus kitu bae embung aing geus kitu bae cek ieu ya sholawat ngan teu meunang direkam ieu sholawat ti almarhum Abah lamun katangkep sakali atawa dua kali atawa tilu kali wah ieu mah misalna dibaca kurang da tereh kawin lamun dibaca kuno boga pamajikan tereh ieu sholawat teh teu meunang ditulis teu meunang direkam